Ieu pengalaman teh lain kealaman ku kuring pribadi, tapi kealaman ku kolot kuring anu diceritakeun ku kuring. Memang ieu pengalaman anu rek diceritakeun ku kuring bisa disebut rada lumayan aheng jeung jadi hiji palajaran. Da memang rumasa kolot kuring mah kaasup jalma anu sok sompral dina omongan jeung sok kamana wae. Bah, kumaha tah pengalaman zaman baheula? Basa abah nambangan oplet teh. Kira-kirana moal sieun kitu lamun ku abah dicaritakeun. Kumaha heula dongengna? Lamun dongengna pikasieun, nya pasti abdi oge sieun atuh bah. Tah lamun dongengna lucu, nya meureun kuring teh seuseurean meureun bah. Tapi ulah sieun nya lamun abah rek ngadongengkeun jurig. Cing. Kumaha eta dongengna teh bah? Ieu geraya lalakonna mah. Mimiti kajadianana teh basa kolot kuring nambangan angkot. Eta usaha anu sapopoe sok digawekeun kudu jadi kolot jadi supir oplet. Zaman harita mah angkot oplet teh populer pisan. Samalah jumlahna oge can loba. Teu siga ayeuna. Angkot teh loba rupana. Kadang panumpang anu rek numpak oplet teh bisa nungguan tepi ka sababaraha jam lilana. Cohagna mah jumlahna angkot oplet teh masih kene bisa diitung ku curug. Kolot kuring nambangan angkotna teh jurusan stasiun Lembang atawa jurusan Lembang Parongpong. Hiji mangsa anu jadi kolot kuring teh pareng nambangan oplet jurusan Lembang ka Parongpong. Sanggeus tepi ka Parongpong samalah muatan oge geus tarurun. Kolot kuring maksud balik deui ka Lembang bari neangan deui muatan anu rek kalembangkeun. Sabot kolot kuring nyupiran angkotna samalah masih kene aya di jalan Parongpong. Harita aya nu megat ngeureunkeun oplet anu keur maju. Stop. Bade ka Lembang gitu, Pak? Nya, bade ka Lembang. Kumaha lamun opletna diborong ku bapa lah. Oh, mangga siap. Kemana ka Lembangna, Pak? Eta ke puskesmas Lembang. Tapi ayeuna rek ngajemput heula ka imah. Teu naonnya. Oh, bade jajak anu teu damang, Pak nya? Kolot kuring jeung salah saurang lalaki anu megat angkot teh langsung muruh ka imahna anu rek diantirkeun ka puskesmas teh. Basa tepi ka imahna, kolot kuring oge jadi aya rasa watir jeung karunya. Lantaran geuning anu rek diantirkeun ka puskesmas teh salah saurang awewe anu keureuneuh. Katingali pisan ku kolot kuring. Eta awewe anu reuneuh teh geuringna teu saperti anu geuring biasana. Eta mah geuringna awewe nu reuneuh teh letahna ngelel. Jadi eta letah nu ngelel teh bari digegelan deui ku sorangan. Panyawat naon atuh si Nyai teh, Pak? Menimpi kawatireun kitu. Nya eta teu apal. Penyakit naon-naon mah. Ngan unggal reuneuh teh sok kajadian kieu wae. Waduh, karunya teuing atuh Pak nya. Singket carita,
teka catur di jalana. Kolot kuring geus tepi ngantirkeun nu gering ka puskesmas Lembang. Satepina ka puskesmas Lembang, pihak puskesmas mah teu nyanggupan ngubaran anu gering sarupa kitu. Nya kajadianana dibere rujukan nu gering kudu dibawa ke rumah sakit Ranca Badak. Cindekna geus aya kapastian kitu mah nu gering oge dibawa ke rumah sakit Ranca Badak. Make oplet anu keur dipake nambangan ku kolot kuring teh. Teu kacaritakeun di jalana. Kolot kuring geus tepi ngantirkeun anu gering ke rumah sakit Ranca Badak. Sanggeus nu gering diasupkeun ke rumah sakit, nya niatna kolot kuring balik deui rek neruskeun usahana nambangan oplet. Samemeh indit eta kolotna anu gering ngomong ka kolot kuring, manehna papadon supaya kolot kuring ngejemput di jam 4. Cenah cek eta kolotna, engke lamun teu cager wae anu gering teh rek ngadon dibawa ka Garut, rek diubaran ka ajengan. Kolot kuring geus kitu mah neruskeun deui nambangan angkotna. Da waktu masih keneh beurang. Kulantaran geus paheut janjina, nya kolot kuring oge nincak waktu jam 4 datang deui ke rumah sakit. Tapi harita mah dibarengan ku kenek anu ngaranna Uhi. Keur mimiti ngantirkeun mah si Uhi can datang. Da waktu harita si Uhi izin ka kolot kuring, isuk-isukna moal bisa ngenekan lantaran aya urusan kulawarga. Nah, ke rumah sakit geuning Kang. Nya rek ngajemput nu gering, ieu rek dibawa dianterkeun ka Garut. Oh, nganterkeun nu geuring. Harita kolot kuring satepina ka rumah sakit teh teu langsung indit ka Garut. Puguh kudu beberes biaya salila tadi dipariksa. Antugna anu rencana indit di rumah sakit ka Garut jam 4. Indit namah jadi jam 6 pas waktu maghrib. Kolot kuring oge geus teu loba pamolah. Da sidik geus janji jeung aya rasa karunya kanu gering. Kolot kuring ngajugjug ka Garut, dibaturan ku si Uhi anu jadi kenekna. Nganterkeun anu gering teh. Anu gering teh teu langsung dibawa ke tempat anu rek ngubaran, tapi harita dibawa ka imah kolotna anu aya di Garut. Cindekna kolot kuring tepi ka tempat anu dijugjug. Nu gering langsung dibawa ka imah. Tugas kolot kuring beres. Ngan samemeh balik deui ka Bandung, kolot kuring ngadon milu heula mandi di eta imah. Nya pamikir kolot kuring mah supaya dina tepi deui ka Bandung teh awak geus bersih teu ngarasa kareunang teuing. Sabot keur mandi, ujug-ujug kadenge di tengah imah, palebah disarekeunana anu gering. Ujug-ujug kadenge sora anu careurik. Sing horeng nu cerik teh nyeng cerikan anu gering. Da geuning saacan dibawa ka ajengan anu rek ngubaran, eta anu gering teh kaburu maot manten. Anu gering teh kapulup deui umurna. Sok sanajan kajadianana kitu, kolot kuring mah pamitan we rek balik deui ka Bandung. Da puguh tugasna oge ngan ngantirkeun hungkul.
Jeung lamun teu balik harita keneh bisi isuk teu bisa digawe lantaran kaberangan ka Bandungna. Singkatna kolot kuring jeung si Uhi baralik deui ka Bandung. Sok sanajan harita rada dipegatan supaya teu balik harita keneh. Isukan we padahal mah balik najang. Ayeuna mah geus peuting. Ah wios bade ayeuna we. Keun we wengi oge da aya rencang, Pak. Nah, atuh ari teu beunang dicandet mah. Jiga tuh kade hati-hati di jalanna. Jeung salametnya. Kolot kuring oge balik dina wanci peuting muruh ka Bandung. Satengah hing jalan, kolot kuring bari uplek ngobrol jeung si Uhi kenekna teh. Ari dina ngobrolna, anger we kolot kuring mah nyaritana sok sompral. Jadi lamun geus ngomong sompral teh tara euleum-euleum. Uhi, meni jempling kieu ieu teh. Maneh nyanyi atuh supaya teu sepi teuing ya. Teu bisa nyanyi abdi mah Kang. Ngawayang atuh sok kayaknya ngadalang sekalian. Ngomong ngawayang lebih teu bisa tuh Kang. Kang, kumaha lamun aya penumpang anu megat? Oh ulah. Tong boro jelema, sok sanajan jurig oge lamun aya megat mah rek dibawa ku urang mah hi. Ah, sok ka mana wae sia Kang mah nyarita teh. Malam Jumaah ieu teh tuh Kang. Nyakeun bae ari jurigna geulis mah. Sakalian we urang heureuyan atuh wi. Mobil anu ditumpakan ku kolot kuring jeung si Uhi geus tepi ka Ranca Ekek. Daerah Ranca Ekek harita mah masih keneh loba kotakan pasawahan. Jadi can saperti Ranca Ekek ayeuna. Keur kitu sareretan ku kolot kuring katinggali dina galengan sawah. Siga aya awewe anu keur leumpang. Samalah leungeunna katinggali gugupai siga nu hayang milu numpak kana mobil. Kusabab tadina katinggali rada sareretan atuh eta awewe anu megatan teh kaliwatan rada jauh. Kira-kira 100 meteran jarakna. Kolot kuring jeung si Uhi sanggeus mobil eureun langsung cing lalieuk ningali ka tukang. Kapalebah awewe anu tadi megat teh. Barang red ka tukang. Nah geuning eta awewe teh geus eueuh. Nah kamana awewe nu bieu megat teh hi geuning eueuh euy. Nya Kang, nah ka mana asa hean abdi mah? Sabot kolot kuring jeung si Uhi cing haruleng. Eta awewe teh geus aya di gigireun panto hareup. Samalah langsung muka panto mobil. Eta oge aya rasa heran. Lantaran nahabet gancang-gancang teuing lempang eta awewe teh. Lamun lumpat kudu aya tapakna siga capek. Tapi ieu mah teu katingali siga anu geus lumpat. Jeung romana oge siga biasa-biasa wae. Sok sanajan kajadianana sarupa kitu, tapi tepati di pikiran teuing kudu jadi kolot. Samalah kolot kuring ngarasa atoh aya awewe geulis diuk di gigireun. Tadi nama nu diuk di gigireun kolot kuring teh si Uhi. Tapi ayeuna mah jadi awewe geulis. Da puguh si Uhi mah diukna dititah pindah ka tukang. Mobil oge maju deui neruskeun lalampahan. Kolot kuring pangangguran. Leungeunna nyabakan ping-pingna eta awewe. Dikitukeun ku kolot kuring teh eta awewe siga ngarespon ka hayangna kolot kuring. Maneh
manehna cicing wae. Samalah siga anu atoh dikitukeun teh. Kolot kuring mimiti nyangkayan eta awewe teh awewe anu teu bener atawa awewe baung. Saliwat mah ningali eta awewe teh matak nimulkeun birahi. Sabab ditinggali papakean eta awewe teh rada carang semu ngalangkang. Minyak seungit ka ambe meleber. Seungitna minuhan mobil oplet anu keur ditumpakan. Lila kalilaan eta bau minyak seungit teh beterobah ambeuna. Naha anu tadina meleber seungit teh jadi ganti bau hanyir jeung bau bangke. Kulantaran kitu kolot kuring dina nyupiran mobilna teh sirahna bari rada nolol kaluar supaya teu kaambet teuing bau bangkena. Neng, ari salaresna Neng teh bade ka mana ka Bandung teh atuh? Bade ka Ranca Badak, Aa. Ka Ranca Badak mah saarah atuh. Ari Aa mah tonggoheun Ranca Badak, Neng. Nah bade naon ka Ranca Badak? Bade besuk itu? Sanes bade besuk, Aa. Tapi bade nyandak huntu abi anu tinggalin di Ranca Badak, Aa. Sanggeus eta awewe ngomong sarupa kitu, kolot kuring anu sirahna nolol keluar langsung ngareret ningali ka eta awewe. Wan kitu deui si Uhi oge. Manehna sarua ngareret ningali ka palebah awewe. Barang breh katinggali kolot kuring jeung si Uhi kacidar ruasna anu jadi lantaran katinggali beungeutna eta awewe anu tadi masa kitu geulisna ayeuna mah jadi robah. Beungeutna katinggali ruksak, beungeutna geus teu mangrupa. Sajabana ti kitu teh katinggali getih siga nyak celakan tina baham eta awewe anu tembong hancur sarta geus eueuh huntuan. Kolot kuring jeung si Uhi langsung cingjar rorowok. Mobil oge jadi direm sakalikeun. Nu antugna mobil jadi oleng ka sisi samalah tepikeun ka tigebrus kana solokan. Kolot kuring jeung si Uhi keluar cinggar ajeun tina jero mobil. Bari jeung si Uhi mah teureun-eureun gogorowokan minta tulung. Kolot kuring jeung si Uhi lalumpat muru ka hiji lembur anu teu jauh ti tempat kejadian. Gogorowokan si Uhi kadenge keluarga anu keur kabeneran ngaronda peuting eta. Warga oge ngarasa ruas ngadenge aya nu gogorowokan kitu. Harita keneh warga nyalampeurkeun ka kolot kuring bari terus nanyakeun kejadian anu keur kaalaman ku kolot kuring. Kolot kuring langsung muru golondong imah anu aya tepati jauh. Kolot kuring nyaritakeun kejadian anu cikeneh kaalaman ka warga anu area di dinya. Kabeneran salah seorang warga teh aya anu bisa eta warga mere cai meunang marancahan. Mobil anu membes kana kamalir oge ditarulungan di darorong. Nya akhirna mobil oge bisa keluar tina solokan. Geus karasa rada leler mah kolot kuring jeung si Uhi neruskeun deui perjalananana. Mobil geus nyemprung deui muru ka Bandungkeun. Sawatara lila mobil maju, kolot kuring jadi hayang ningali kaca spion mobil. Pangangguran manehna ngareret ka palebah kaca spion mobil. Nah atuh barang red ningali kana kaca spion,
Kolot kuring jadi ngarenjak deui. Anu jadi lantaran jurig anu tadi teh aya deui dina mobil. Ayeuna mah ayana di juru mobil. Malahan eta jurig teh jadi cicikikan sagala. Siga nyengserikeun kolot kuring jeung si Uhi. Tumi bana kolot kuring jeung si Uhi jadi cingkala lepar lantaran ningali aya jurig di juru mobil. Eta jurig terus milu kana mobil. Atuh keur kitu katinggali di hareupeun mobil anu ditumpakan ku kolot teh aya mobil anu sajurusan ka Bandungkeun. Mobil anu dituturkeun teh lain ngalaunan, tapi malah jadi leuwih tarik majuna. Sigana wae eta mobil nu aya di hareupeun teh sieuneun. Panyangkana mobil anu keur ditumpakan ku kolot kuring teh mobil anu rek niat jahat. Kadenge eta jurig anu aya di juru mobil terus seserian siga anu nyengserikeun kolot kuring jeung si Uhi. Atuh kusabab kitu kolot kuring jeung si Uhi babacaan sabisa-bisa. Aya paedahna tina babacaan. Pas anjog ka Cileunyi eta jurig teh ngiles leungit di satu kangun. Sanggeus leungit mimiti kolot kuring oge rasa ngemplong lantaran eta jurig teh geus eueuh ti jero mobil. Singket caritana kolot kuring jeung si Uhi tepi ka Bandung teh subuh. Poe eta kolot kuring jadi teu bisa nambangan sabab awakna karasa asa nyareri. Balas tina kejadian hudang jadi kaberangan. Geus salamet aya deui di imah. Jadi inget deui kana caritaan. Basa dicanet balik. Mun aparek kaberangan hudang mah ceuk pamikir kolot kuring. Geus wae manehna indit ka Bandung teh isuk-isuk. Da pamikirna ari isuk-isuk mah sigana moal aya jurig.